Kemudian ditampilasi kalung kembang kaya. Kalau kembang cerita menjadi kisah Alhamdulillah papakan pacasakeun mangga urang lajengkeun kana acara sedengna baris pakaulan tina mangrupikeun tarian rampa kendang anu baris disangakeun ku Ortu Laput. Ninggang mangsa anu sama muka lawang kabagjaan bagja kami hidup duaan gelis kasetan mimiti serangenge medana di palih wetan nyangan alaman sabuan dua berduk simbulna kang hidup dua anu digelar kumangrupikeun Rama Sinta alam truk-truk kalur nu kapungkur
mapailaratan baheula dina alam paundangan pawanya gunung sagaraan beris kasorang dina pakean bakal kasorang dina alam kahirupan Rama Sinta mangopikeun hidup dina alam paweangan bagia anaknya bagia hidup dua sehingga jadi kebahagiaan di rumah tangga urut jentrawit sendiri balebat di belah wetan sini bumi rekcaan muka dina pawanan Gusti Maha Agung Gusti merubeng alam sere mengusik balikkan hidup di dunia urang sere anak digelar mengurutkan dunia papasangan ayah burang ayah putih ayah wena ayah remaja haturan mulia sing cunduk nasi berkarayu bagian tarian Rama Sinta terus dilarkeun rupina urang saken kana salajengna dina mangurkeun tarian Rama Kendang anu digarap ku putra putri Puspatina
Ju acara demi acara perdes kasangakun oke acara tadi ada kendang perdes anak sekedap kumargi dia pengantin paningin-ingin saya ini mojang priangan seorang pengantin pangbagian nanti sayana iya pakaulan di pengantin berasa ini mojang priangan tiga hap pada yung ulang sasen ku sayana